مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnul khatimah ma'alufi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu 'anis sahabah, ya Rabbi wardu 'anis sulalah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi takshana binuri, ya Rabbi hifdonak wa amanak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi hitna bis sa'adah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wal maqalatu rabi'ata asyarata sareng ari maqalah anu ka-14. Wal maqalatu rabi'ata asyarata sareng ari maqalah anu ka-14 eta an ba'dil hukama'i katampi tisapalihna pirang-pirang ahli hikmah. Ahli hikmah itu lain dukun. Ae atsba qulubi tegesna pirang-pirang dokter hati, spesialis hati, spesialis mamian hati anu patah, anu retak. Wahum sareng ari itu hukama eta al auliyau, aulia teh hartosna teh pirang-pirang kakasihna Gusti Allah. Aya aulia aya Iqbal sok ngawe atara sok ngisi. Kada sing hati-hati. Man sing saha wae jalma. Man sing saha wae jalma. Tawahama anu nyangka itu si man. Tawahama anu nyangka itu si man. Anna lahu kana sanyana eta tetep pikeun itu si man walian aya anu nulungan penolong aula anu leuwih utama minallahi ti Gusti Allah minallahi ti Gusti Allah qalat mangka saeutik naon ma'rifatuhu ma'rifatna itu si man billahi ka Gusti Allah. Orang yang menyangka bahwa ada yang bisa menolong selain daripada Allah, tanda orang tersebut ma'rifat terhadap Allahnya lemah. Wal makna sareng ari maknana etaman jalma donna anu nyangka itu si man anna lahu kana sanyana eta tetep pikeun itu si man nasiron anu nulungan akroba anu leuwih deukeut minallahi ti Gusti Allah wa aksaro jeung leuwih loba naonana nusrotan nulunganana minhu tibatan Allah fa innahu mangkasanyana eta si iman teh eta lam ya'rif teu makrifat itu si iman Allah ka Gusti Allah ta'ala anu maha luhur Gusti Allah waman sareng sing saha wae jalma tawahama anu nyangka itu si iman tawahama anu nyangka itu si iman anna lahu kana sanyana eta tetep pikeun itu si iman aduan aya musuh ada anu leuwih kuat
Min nafsihi tibatan diri tibatan nafsuna itu siman qolat mangka saeutik naon ma'rifatuhu ma'rifatna itu siman binafsihi kana dirina itu siman. Orang anu nyangka aya musuh anu leuwih kuat tibatan nafsuna sendiri, bukti bahwa orang itu belum mengenal dirinya sendiri. Aewaman tegesna jalma donna lain dono donna anu nyangka itu siman curi si diri bunga berarti nya. Alhamdulillah. Anak lahu kana sanyana eta tetep pikeun itu siman aduan aya musuh akwa anu leuwih kuat min nafsihi tibatan nafsuna itu siman al ammarati anu goreng wal lawamati jeung anu loba nyawan loba mencaci maki. Fa innahu mangkasanyana itu si iman teh fa innahu mangkasanyana itu si iman eta lam ya'rif teu makrifat itu si iman nafsahu kana dirina itu si iman. Eta lam ya'rif teu makrifat itu si iman atawa teu nyaho itu si iman nafsahu kana dirina itu si iman. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah anu ka-14 dawuhan sapalihna ahli hikmah. Saha cenah ahli hikmah teh? Dokter hati anu bisa ngubaran ketika hate urang keur gering, ketika hate urang keur nyeri ku makhluk. Da lolobana nyeri hate teh lain ku Allah tapi ku makhlukna Gusti Allah. Laras gitu. Bagian daripada makhluk teh saha diri urang sorangan. Kadang-kadang aya jelema teh anu dinyeri ku dirina sorangan. Naon sababna? Heupan urang teh bagian tina makhluk. Jadi makhluk Allah gitu nya. Makhluk Allah teh saha? Salianti Gusti Allah. Eta namina makhluk Allah. Kullu ma siwallah fahuwa alamun. Sakur-sakur perkara naon wae perkara salianti Gusti Allah eta ngaranna makhluk. Makhluk teh hartosna anu diciptakeun. Lamun aya anu diciptakeun berarti aya anu nyiptakeun. Anu nyiptakeun jenenganana Khaliq. Saha cenah? Khaliq. Anu nyiptakeun. Makhluk mah anu diciptakeun. Anu diciptakeun kumaha anu nyiptakeun? Desainna seperti kumaha teu langkung anu nyiptakeun. Contoh dari nyieun meja. Eta meja teu bisa pesen kanu nyieun teh abdi bentukna hayang dijangkungkeun, hayang dipenekeun, teu bisa nya. Tapi kumaha anu nyieun? Teu langkung nyieun merek dikumahakeun oge. Kumaha maksudna hartosna urang salaku makhluk, salaku anu dijieun ku Allah, salaku anu diciptakeun ku Allah, hirup teh ulah kumaha urang, ganti prinsip teh kumaha Allah. Da buktina urang mah anu diciptakeun, anu dijieun. Allah mah anu Jadi teu langkung Allah. Teu langkung Allah urang rek sehat. Teu langkung Allah urang rek geuring. Teu langkung Allah urang rek beunghar. Teu langkung Allah urang rek miskin. Teu langkung Allah urang rek pinter. Teu langkung Allah urang rek bodoh. Teu langkung Allah eta. Kumaha maksudna? Nah, urang salaku makhluk kudu turut ganti prinsip teh ulah kumaha urang. Pajarkeun teh aku mah aing we.
Anu kitu mah lain jelema. Can jadi jelema anu masih kena nyebutkeun kumaha aing. Anu kudu nama kumaha Allah. Jadi adalah orang diajar babarengan, orang diajar benar, orang mengenal Allah, orang mengenal kekasih Allah, orang mengenal Rasulullah, orang mengenal walina Allah. Kumaha aing we. Nah, begitu teh bentuk atau bagian daripada nafsu. Cek sapalihna ahli hikmah dokter hate. Jadi sebetulnya urang teh loba nyeri hate teh moal ku Allah, tapi ku makhluk Gusti. Aya anu nyeri ku pribadi sorangan, aya anu nyeri ku kalakuan sorangan, aya anu nyeri ku kalakuan batur. Aya anu nyeri ku omongan batur, aya anu nyeri ku sikap batur. Pan nyeri atuh geus mang tahun-tahun babarengan. Geus mang tahun-tahun babarengan ningali boncengan jeung baku. Oh. Pak, ieu contohna. Contoh singkat artinya. Mang tahun-tahun babarengan ningali jeung baku. Kan tidak bisa melihat biasa aja jeung biwir eta mah. Nah, teu paduli. Ceuk merasa sakit teh. Merasa sakit teh. Ketika kita merasa ngan aya anu ngaekspresikeun sakitna teh ku seuri, aya nu ngaekspresikeun sakitna teh ku pura-pura tidak peduli. Kan gitu. Tah urang ge gitu. Ketika dikecewakeun ku makhlukna Allah, ulah ngarasa nyeri, pan urang boga anu nyiptakeun hate urang saha. Tapi lolobana ketika urang nyeri hate lari ka mana? Dalain ka ahdina Allah. Kadupun men mawacai hayang balik deui, hayang jadian deui gitu kan. Neangan calon mah dangukeun rek lalaki rek awewe neangan calon ulah nu emungeun geus kitu teu kudu riweuh. Nah make emungeun gitu. Nah make emungeun berarti teu alus jam urang teh. Bahkan hebatna Allah, skenario na Allah aya anu kieu geus nyebarkeun undangan, geus nyiapkeun sagala rupa. Tempo rek waktu nikah si pangantena kan otomatis meureun neangan penggantina. Daerah mun teu tulus. Dalam arti kumaha? Nu ngaran pijodoeun mah kumaha wae jalanna, kumaha wae caritana pasti ngahiji geus kitu. Tungtungna mah pan cek oding teh tuh, pan hubunganna jeung maneh, balanjana jeung maneh, diriasna ku maneh, urang mah nyaho-nyaho akanna mah jeung urang mending kana kitu. Hah? Tarima beres kan? Hah? Tarima beresnya? Pan teu nyaho naon? Ceuk mitohana teh. Abong pijodoeun, nya lamun ngarti eta ge mitohana, abong pijodoeun baheula ku urang ditolak ge tungtungna mah jadi jeung si eta, tah eta ngaranna jodoh. Kartos itu maksudnya. Nah, jadi ketika orang nyeri hate ku makhluk, ulah sok bebeja teh ka makhluk deui. Tapi ka saha? Abdi mah pancan tiasa langsung laporan ka Allah mah dianjurkeun ka para kakasihna Gusti Allah. Nya eta ka atsbail qulub teh. Hei, teangan guru teh anu ketika orang jatuh, ketika orang sakit hati teh si hati jadi cager jeung eueuh benci kana mamika nyerina tah eta guru mah. Ieu mah bebejo ka guru abdi nyeri hati ku si anu ke ku aing teh ya. Sia wali teu mun teu ku aing. Tah eta mah lain wali nu kitu mah. Wali mah kumaha? Keun bios. Wali mah keun. Diubaran ki hate. Kumaha carana hate jadi cager bari jeung eueuh bekas. Keheul ka itu nanti. Kan anu hese mah tah bisa biasa-biasa saja tapi hati aya naon? Kesel keheul. Tah urang teh ngaji nu kieu teh kudu ti ayeuna ti ngarora keneh. Itu ngaji bab nu kieu teh. Nah, maka itu urang teh belajar. Urang teh ayeuna teh pan ngaji teh niatan erek ngubaran hate. Da hate urang teh diheunteuan teh ge geuring hate urang teh. Mana hati urang gering, tarahannya kal mun tinggalin halus, tarahannya kal mun tinggalin kaparduan, teu asa dosa mun teu ngaji, nya kecuali mun aya kesibukan atau apapun itu, gimana mun teu naon gitu, arek nyase we gitu teh, panas, artos teu, nah terus tapi kade,
Ketika orang laporan ka para kakasihna Allah, dalam arti ka para ulama, ka orang-orang anu mengerti, anu bisa membimbing ka jalan Allah, ulah boga tekad aya anu bisa nulungan salian ti Gusti Allah. Hakikatna mah ditulungan ku Allah ki. Pakih dinyeri ku batur, tapi pakih hate tiis bari jeung eueuh keheul kandungannya nyeri, itu semata-mata pitulung ti Gusti Allah. Dengan sebab sok konsulna ka saha? Eta sebabna hakikat mah pertolongan di Gusti Allah. Ulah boga anggapan aya nu bisa nolongan salian ti Gusti Allah. Ai urang mah ai ka jelema mun ditulungan teh nunuhunana teh luar biasa, ai ka Allah nu setiap saat nulungan urang poho wae. Urang daek ngaji semata-mata pertolongan Allah ki. Lain karena daek urang, lain karena maksakeun urang, lain urang nu maksakeun, tapi urang dipaksa ku Allah. Tadi nama ngarencana moal ngaji, tungtungna jadi ngaji. Tadi ngarencana erek ngaji, tungtungna jadi teu ngaji. Itu karena dipaksa ku Allah. Maka bersyukur urang dipaksa, ditulungan ku Allah, dikersakeun karena perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Kartos li. Jadi urang ulah boga anggapan aya anu nulungan salian ti Gusti Allah. Namun aya nu boga anggapan gitu berarti tanda makrifatna sedikit ka Allah. Teu mengenal Allah ari gitu. Dalam arti kumaha kajelema mah bebeakan mun aya nu nulungan teh gitu. Ari ka Gusti Allah nama po anu mana nulungan setiap saat ka urang. Karasa teh pertolongan ti Allah. Cing karasa eta teh pertolongan ti Allah teh. Ngan anu ditolong teh ada yang tahu diri, ada yang tidak tahu diri, tak ieu. Bedana teh. Anu ditolong teh aya anu tahu diri, ada yang tidak tahu diri. Geus puguh urang teh ditolong ku Allah, tapi urang poho ka Allah berarti urang hamba yang tidak tahu diri, tidak tahu diri. Nu puguh mah nu jelas mah eta teh semata-mata pertolongan ti Gusti Allah. Coba mun eueuh pertolongan ti Allah, moal urang moal bisa ngalaksanakeun salat, moal bisa ngalaksanakeun ngaji dan lain sebagainya. Lamun lain pitulung ti Gusti Allah. Maka ceuk para ahli hikmah di dieu man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qalat ma'rifatuhu billah. Sing sajalma anu beranggapan gitu, anu beranggapan bahwa aya nu nulungan salian ti Gusti Allah, maka tanda makrifatna masih sedikit. Dalam arti kumaha? Ketika aya nu nolong ka urang dalam hal apapun itu, lisan nganuhunkeun ka nu nulungan, hate sing nyaksi eta pitulung ti Gusti. Naon sababna? Urangna makhluk Allah, anu nulungan ka urangna makhluk Allah. Duanana pada digerakkeun ku Allah hatena nepi ka bisa nulungan. Semata-mata pertolongan di Gusti Allah. Itu. Nah, jadi lamun urang nyangka mandonna anna lahu nasiron aqraba minallah wa aksaron nusratan minhu fa innahu lam ya'rif Allah taala. Komo urang boga beranggapan bahwa si anu mah loba nulunganana nepi ka poho bahwa sebetulna mah hakikatna mah loba nulungan teh Gusti Allah. Gusti Allah. Enak dieu. Anak jeung bapa, anak jeung indung. Ketika ku Allah dicabut rasanya dina hatena, anak moal hormat ka indung bapa. Nya kitu oge indung bapa moal nyaah ka anak. Berarti itu pertolongan saha? Allah. Gusti Allah. Mana buktina? Ketika hate dicabut rasanya tina hate teu saeutik budak anu wani nyentak, wani molotot, wani nitah kakolot dan lain sebagainya. Karena naon? Saeutik makrifatna ka Gusti. Mana bukti saeutik makrifatna? Teu apal kana darajat indung bapa nepi ka wani nyarekan wani sentak kolotot tutuh titah kanu jadi indung. Sebab makrifatna sedikit ka Allahna. Kartos teh. Mending kana teu kaharti ngaji mah jadi meh teu eureun gitu. Ya, kaharti teu wani. Ya, berarti teh mending kana. Mun kahartina biasa sok eureun. Mata ari konsep dina ngaji, mun can kaharti ulah nyalahkeun. Mun geus kaharti ulah eureun. Mun cenah? Mun can kaharti ulah nyalahkeun, mun geus kaharti. Contoh, ente ngaji sakali dua kali eureun we engke gagal paham. Mau kaharti. Sok we. Naon ieu teh nu disebut makrifat teh kumaha? Kan gitu. Can kaharti ulah nyalahkeun, geus kaharti ulah eureun.
loba jelema nu can ngarti tapi areureum ngaji. Karunya aya kan gitu teh. Rek budak ngora, rek nu geus kolot. Komo nu geus kolot mah geus beuki deukeut waktuna balik ka Allah teh. Can keneh resep naon? Can keneh hayang nyaho ka Gusti Allah. Maka urang bagja ka cida itu di antawisna mun ceuk kolot mah asa kalungsuran madu itu urang teh dikersakeun ngaji diwauhkeun jeung ilmu anu ngenalkeun diri urang sorangan anu ngenalkeun ka Gusti Allah. Jadi teu kaharti mah meuning keneh repe we cara nu aman mah. Kadang-kadang kan orang anu tidak mengerti, tidak tahu teh berkomentar padahal dia tidak tahu, apalagi sampai menyalahkan. Itulah penyakit, itulah yang merusak citra Islam. Tidak tahu tapi berbicara, tidak tahu tapi berbicara. Si babai teh teuing di mana kuliahna gitu ngobrol naon teh ari ngobrolkeun perkara hukum padahal manehna lain sarjana hukum pan moal nyambung. Ngobrolkeun ekonomi padahal teu kuliah di jurus ekonomi pan mah nyambung. Arti teh maksudna. Arti teh. Tah kitu. Jadi dalam arti segala rupa ge nu diomongkeun ku urang teh anu memang ku urang didalami. Tartos teh. Amin. Jadi berbicara masing-masing di bidangnya. Itu kan udah jadi doa gitu oke. Jadi kumaha maksudna? Nah, ketika ayeuna urang ku Allah ditulungan kana naon? Ditulungan kana taat, ditulungan nyingkahan maksiat. Urang ulah ngarasa hebat. Pan urang mah la haula wala quwata teu aya daya teu aya daya, teu aya kakiatan pikeun ngalaksanakeun taat ka Allah, jeung teu aya daya, teu aya kakiatan pikeun nyingkahan maksiat ka Allah. Sok da waktuna urang rek maksiat mah komun ke sorangan mata berani urang teh. Hah? Maksiat naon punya teuing mun masing-masing kumaha maksiatnya. Tah, lamun teu ditulungan ku Allah, urang moal bisa nyingkahan kana eta maksiat. Mana nu jelas? Maksiat mata, maksiat lisan, banyak. Maksiat naon di? Maksiat kaki. Gitu. Nu kuduna suku teh dilempangkeun kana tempat nu dipikaridho ku Allah, ieu dilempangkeun kana tempat anu dilarang ku Allah. Dilempangkeun ka kosan awewe, nyacan halal. Itu kan pajarkeun teh nganteuran. Ai kaluar lila ting naon di jerona. Kan gitu. Dalam arti kumaha bagja urang ketika urang kudu nekatkeun eta semata-mata urang ditulungan ku Gusti Allah teh anu ngurus, Allah teh anu ngaraksa, Allah teh anu ngersakeun ka urang sadayana. Maka urang tekad mah kade ulah boga anggapan aya nu bisa nulungan salian ti Gusti Allah. Lisan mah teu naon nganuhunkeun ka nulungan ka urang. Urang boga pangabutuh ditulungan ku batur pan bungah hate. Yang nulungan jadi ibadah sabab ngabungahkeun hate umat Kangjeng Rasul. Yang nu ditulungan ge jadi ibadah. Naon? Sabab narima kebaikan ti jalma anu nulungan. Kan tadi teh urang mata kade lamun urang rumah saloba nulungan dina hirup baik dina karir dina apapun itu tong poho ka nulungan teh. Jeung kudu tahu diri. Ditulungan loba pamerekna ditampak ditukangkeun digogoreng ditukangkeun tah ulah nepi ka kitu. Dalam arti urang teh nikmati Allah mah ditampak itu tapi hate urang loba ingkarna ka Allah, loba frustasina beh dituna loba nyalahkeun. Nya ibarat ieu lah. Itu aya jelema anu loba nulungan ka batur tapi anu ditulunganna teh ari pamerekna mah ditampak ngan ari pengkereun naon ngagogok tah begitu teh berarti ditulunganna tidak tahu diri. Maka tahu diri lah urang gitu. Ya. Terus nu kadua poin tina anu ieu di logat kumaha? Wa man tawahhama anna lahu aduwan aqda min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Urang ulah boga anggapan, urang ulah boga prinsip, urang boga musuh. Mata ceuk Nabi Sulaiman hiji musuh loba teuing 1000 balad saeutik teuing. Naon cenah? Satu musuh terlalu banyak. 1000 teman terlalu sedikit. Dalam arti kumaha maksudna?
hiji musuh loba teuing padahal hiji nah dalam arti kumaha hirup mah urang tong boga musuh gitu. Adapun orang lain nganggap ka urang musuh keun wae nu penting urang ulah ngarasa bahwa urang boga musuh. Dan ternyata musuh urang anu nyata anu jelas jeung anu gede mah nyata nafsu urang sorangan. Tapi ketika urang teu nyaho bahwa musuh urang teh nafsu nu aya di diri urang saeutik berarti kamaripatan urang ka Allah. Mata jelema anu teu maripat ka Allah mah neangan musuh teh kaluar. Ya Pak urang neangan musuh mah aja make motor aya jelema tajong. Kapan diberi parcel kan gitu. Berarti sarua jeung neangan musuh. Ta eta bahasa kolot teh hiji musuh loba teuing 1000 balad saeutik deui. Berarti naon maksudna 1000 kok saeutik? Lobakeun mah sok dulur, lobakeun mah balad, lobakeun mah saling tolong menolong. Hiji musuh loba teuing dalam arti kumaha? Tong boga musuh hirup mah. Ngan lamun dianggap musuh ku baturkeun wae. Arti itu maksudnya hirup mah tong neangan musuh da teu diteangan ge musuh mah bakal daratan. Baik dari orang lain, baik dari keluarga sendiri, bisa jadi musuh. Arti itu gitu. Musuh teh. Jadi urang tong riweuh neangan musuh kaluar salian ti diri urang. Tah, musuh nu nyata mah di mana? Diri urang, nafsu urang. Hei, nana capek tos gawe. Geunahna lamun geus capek naon? Istirahat. Datang waktu sholat. Nafsu mata hayangna teh sok sare nana. Berarti musuh. Naon sababna pan nyilakakeun minta urang teu sholat. Anu mana bila mana urang teu sholat teh mata ngundang karena murkana Gusti. Kan itu maksudna. Tah nafsu urang musuh. Datang waktu ngaji. Api-api itu maca info. Kan cek nafsu eta teh. Hah? Arti itu maksudna. Ya sabab naon? Kan ngaji teh fardu. Komo ngaji ilmu anu ngenalkeun urang ka Gusti supaya urang tahu sifat-sifat Gusti Allah. Kartos. Nah gitu maksudna teh. Jadi nafsu mah hayang urang cilaka. Mana bukti nafsu? Contoh. Pakih keur emosi. Ka Adi teh teu boga dosa, teu boga salah ka akih teh. Padahal akih keur emosi memuncak emosi. Adi akih teh minta duit. Ci nuker nafsu, nuker emosi. Kan bakal jadi korban tah. Padahal budak teh teu nyaho naon, tapi dicarekan eta nafsu. Mana buktina engke sok hanyaka. Cik pakih teh hanyaka. Adi aing padahal mah teu ngalonyeng teu naon mental, kan wajar. Yang sabab keayaan hati keur nafsu jadi we dicarekan. Tah ciri nafsu teh mana? Geusna sok hanyakal. Mending hanyakal engke mending ayeuna. Asli eta teh. Asli. Geuning teh jadi semangat kana ngaji, teh jadi semangat kana salat, teh jadi semangat kana ibadah. Urang lembeuh memilih hanyakal ayeuna daripada engke. Mana buktina? Contoh. Beurang geus capek datang kewajiban di waktu penting ngaji. Itu. Urang teh daripada engke di akhirat, horeangna, keselna, capek dan lain sebagainya mending di dieu. Udah di dieu. Mah tempatna capek di dunya. Moal aya nu leupas tina capek. Aya nu capek teh, aya nu capek raga, aya nu capek jiwa, aya nu capek hate. Tah nu capek hate jeung capek jiwa mah karunya. Sok berdampak kana badan, berdampak kana kesehatan. Maka di dia orang kudu pandai membaca keadaan seseorang. Tuh si Hamdan rupana leuleus kitu, jigana teu boga udud. Tah urang teh kudu ngarti. Sok bere ulah ditanya. Dan boga udud teu kudu ditanya deui. Sok bere kang meulikeun. Maka urang dina beragama teh kudu make rasa. Tumbuhkeun rasa kepedulian urang ka sesama manusia. Nah, ketika orang berbuat kebaikan, ketika orang berbuat baik, lungaran ka manusia, berarti teu kudu ditanya ku urang agama naon, bangsa naon, suku naon, sok berbuat baik maka sasaha we. Nana rek nulungan, ngan ditanya heula punten Islam sanes, oh abdi mah sanes. Padahal keur labuh jelema teh, perlu pertolongan. Ieu muslim sanes, oh sanes moal ditanya. Piraku puncak dina agama seperti itu. Puncak dina agama teh pan urang beuki boga rasa dina hirup teh.
Atuh komo anu ditulungan ke urangna dulur urang, tatangga urang, balad urang dan lain sebagainya. Pan kurasa. Maka tahapan urang untuk sampai kepada tahap saling tolong menolong itu yang pertama dari perkenalan heula. Geus kenal engke pendekatan. Geus dekat engke perhatian. Lain dina hubungan uding ge euy mah dina hubungan sesama manusia gitu. Pan mimitina gitunya. Kenalan heula kan? Kenalan saha nami? Abdi Muhammad Hamdan Al Gasolin misalkan. Di mana kawin? Di anu eta tahap naon? Perkenalan. Engke geus perkenalan naon? Pendekatan. Pendekatan. Oh, tina ta endah tuluy engke teh sok ulin saling berkunjungnya. Ya. Geus deukeut, kumaha? Timbul perhatian. Dan eta maneh suku kunaon? Labu euy. Ya tuh daguannya. Meuli betadin. Kan perhatian. Dan eta suku kunaon? Eta labu euy puas. Eta lain berarti. Perkenalan, pendekatan, tuluy perhatian. Nah engke sampai kana puncak anu ieu nu kaopat. Mana puncak nu kaopat? Kepedulian. Naon cenah? Kepedulian mapan tanpa dipinta. Maka disebutna peduli sosial. Peduli yatim piatu. Peduli naon deui? Peduli ogi pangneangan gendana jam kawin misalkan lain. Maka kan gitu. Sabab itu puncak daripada kepedulian. Kusabab peduli, kamu tidak diminta pun akan datang. Karena peduli. Aing mah teu kudu ditolongan, gono aya aing mah galau dan lain sebagainya. Kusabab peduli masing diulah-ulah ge bakal datang. Itulah peduli. Bang, iya tuh lumayan artos. Moal abdi aya kusabab peduli. Bakal terus diudak, bakal terus dibikeun. Nya ari nu teu ngarti mah, bagi hatur lumayan yes ponya tuh. Sabab tidak peduli teh ya teh. Atau pedulina semu. Semi urang. Ogi keur nungtun motor di jalan. Aya paki, kusabab peduli tanpa dipinta ku ogi kan paki bakal nyetep langsung. Sabab peduli. Kepedulian bisa hinggap di hati seseorang yang seperti apapun penampilannya. Tidak bisa diartikan penampilannya miskin tidak. Itulah saling peduli. Saling peduli tidak berharap imbalan. Lamun geus naon? Peduli tidak mengharapkan imbalan. Seperti kumaha? Anjeun berkorban jang anu dipika cinta, jang anu dipika resep pan tidak berharap imbalan. Ketika berharap imbalan, ya berarti bukan peduli. Ongkoh dulungan babaturan tapi enggeusna sok aya meureun. Berarti itu mah bukan kepedulian. Itu mah mengatasnamakan peduli. Naon buktina? Mengambil keuntungan. Ya singkat we atuh. Ku sabab teu peduli ku anak teu ngarti. Ku bahasa kitu teh da nya we hare-hare. Jadi henteu saling memperdulikan. Seperti halna kumaha orang anu saling tolong menolong. Contoh. Pakih ngajar barudak alip-alipan. Pakih teh kakolot barudak teh teu pernah minta duit dan lain sebagainya. Kan kusabab peduli eta kolot merhatikeun dan ngajar teh perlu anu matak dibere. Kan tanpa dipinta. Tanpa ada bewara gitu. Kantos. Sabab itulah saling peduli. Nya anu teu mikir mah hare-hare jong teu merdulikeun nasibna, teu merdulikeun apa-apa orang lain. Itu hati anu tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena tidak mengenal. Kenapa tidak mengenal? Karena tidak dekat. Kenapa tidak dekat? Karena tidak. Tadi nu katilu teh naon? Tidak cinta, tidak perhatian. Kan gitu. Nah, urang sing peduli, tong wakat peduli ka orang lain. Urang sing peduli heula ka diri urang sorangan. Lamun teu salat bakal kumaha, mun teu ngaji bakal kumaha, ta eta peduli kana diri ngaranna nu kitu. Ya anu teu peduli kana diri mah hare-hare we.
angan-anganna panjang. Ah da aya engke Senin Harum, ah da aya engke anu, da aya anu. Boga jaminan di mana urang ge sampai ka ditu. Maka ketika orang bisa berbuat baik, iraha wae hari tak lakukeun. Ulah menunggu engke gitu. Babay rek sodako, aduh aing rek sodako ngan karak aya goceng, ah engke we ngadaguan aya ceban. Engke geus datang ceban, udah engke we geus datang 15 asa saeutik-tik, engke we geus 20, tungtungna mah moal disodakokeun tah duit. Jadi kebaikan mah tong tunggu. Dalam arti kumaha? Harita aya waktu, harita aya kesempatan, harita dilaksanakeun. Nah, maka urang tong boga anggapan bahwa itu tong boga anggapan aya musuh salian ti diri urang. Nu mana musuh eta mah abadi menjerumuskan urang kana cilaka. Abadi menjerumuskan kana cilaka. Nafsu mah kitu. Ngeunah dilakonana ngan penderitaanna seumur hidup eta nafsu. Nu ngaran nafsu mah ngeunah ngan sesaat. Tapi nalangsana seumur hidup. Contoh, oding emosi, oding nafsu, panggih jeung ope, si ope sukuna direngkas, nepi ka pincang, nepi ka diamputasi, nepi ka potong, teu bisa eta deui. Amin. Nah, terus kumaha? Oding, ciri oding nafsu, engkena setiap ningali si ope hate bakal terus dihantui ku penyesalan. Harus cuek. Nah, kecuali itu mikir gitu. Engkena bakal dihantu. Sabab non aya hanja. Nafsu hanja. Hei. Sabab aranjeun jiwa muda kene, kitu pan, ngora kene. Nya, punten-punten. Sekalipun dina hal asmara, sebab kan waktu 20 tahun kan itu, 20 tahun ke bawah apalagi kan masih mencari-cari itu. Bukan sesuai kebutuhan tapi masih mencari yang cocok dengan nafsu. Kira-kira anu moal era dibawa ka undangan. Anu rada mantes seutik, anu teu ngerakeun. Nah, itu masih mencari-cari. Sabab anu geus mantap mah geus moal ningali hal nu kitu. Geus moal ningali hal nu kitu. Seleksi bener. Sabab relatif. Oke, kabogoh maneh cek maneh geulis teu? Geulis. Contoh ieu mah. Kabogoh maneh cek maneh geulis? Cek maneh pan cek simpi macan dang tuh. Karena itu maksudnya. Naon anu cek urang pantes, kan cek orang lain macan dang tuh. Jadi atuh eta mah relatif. Jadi urang teu bisa ngukur kapantesan anu sesuai jeung mata urang. Karena itu da cek mata pecinta mah beda. Kusabab cinta mah pan tai ucing jadi coklat. Dina mana kumaha? Nu geus kaentrepan cinta mah ngadadak gelo we. Ngadadak edun. Mana buktina? Engkena kapikiran. Urang dipikir-pikir nanaon nya. Nepi ka ngorbankeun anu, nepi ka berjuang anu. Tapi dah itu bagian daripada perjalanan. Boga lalakon. Yang tetap dina batasan-batasan anu tidak melanggar agama. Soal peduli mah tidak apa-apa. Soal kepedulian. Ari kepedulian mah pan kasasaha oge kudu peduli. Karena itu Oding, Ope, Iqbal contoh. Oding gawe, Ope gawe, Iqbal gawe contoh. Ayah Pakih. Pakih mah nganggur. Ngan Pakih teh sok barang wae opatan. Pakih mah pan jelas tara boga duit teu gawe. Ngan kusabab timbulna tina kepedulian, nu tiluan teh udunan goceng ewang beulikeun rokok. Tah eta peduli ngaran. Teu menuntut kemanfaatan. Urang sing peduli, urang eta we karunya da si anu mah anu kieu. Tah eta bagian daripada peduli. Urang boga peduli, dibere potensi ilmu ku Allah, sok sing peduli baca keadaan sekitar. Dan mungkin aya nu teu bisa maca Quran, teu ngarti bab wudu, teu apal fikih dan lain sebagainya. Uruk sing ikhlas, bisa jadi eta jalan kealusan. Sing peduli urang. Jadi tong hayang salamet sosorangan. Ayeuna kieu Oding CS berat jeung Babay dina Bangor dina Edan CS berat. Tapi kudu sing ngarasa sedih lamun dina ngaji teu babarengan. Pan saeutik jelema nu teu ngarasa sedih. Ketika kieu Gusti abdi ngaos tapi balad abdi teu ngaos. Urang sok sedih tah. Osok. Waduh.
nya sok atoh naon atohna syukur sia ditanyakeun syukur sia dicaritakan kan kitu urang teu merasa sedih kan dalam arti kumaha Gusti abdi teh dina sagala hal babarengan tapi dina ngaji mah geuning teu babarengan eta bukti bahwa teu sakur-sakur jelema dikeresakeun ku Gusti Allah. Jadi urang teh kudu timbul kepedulian sing peduli terutama peduli karena diri. Mun rumasa urang teu ngarti kana fikih sok atuh sing peduli. Teu ngarti kana tasawuf, tauhid dan lain sebagainya sing peduli urang. Sok datangan ka ahlina. Sing daek diajar. Nu penting mah tah tong eureun ngaji cenah tuh. Bisa rek pesen kaosna sok. Dalam arti kumaha? Dalam arti kumaha? Ya bukan sekedar tulisan, tapi itu bisa jadi hal dakwah mengajak. Dalam arti tanamkeun ku urang nu penting mah moal eureun ngaji. Adapun ke dina waktuna oding teu kaburu, nu penting geus diniatan moal eureun ngaji. Gusti sanajan abdi geus sukses, abdi geus sibuk moal eureun ngaji, sanajan saminggu sakali. Itu kuduna ieu mah geus diniatan. Nah aing rek ngaji teh ti ayeuna da kemah aing bakal sibuk geus diniatan moal ngajina teh. Hah? Duh mata ieu cita-cita orang kabeh sing kawujudnya ku Allah sing kawujud dalam arti kumaha gitu engke urang pan teu apa gitu urang memajukan ieu lembur saha jadi ulamana saha jadi pembiayaanna saha jadi ngagedekeun dan lain sebagainya sing kawujud naon sababna ketika niat urang bener karena Allah ki pasti aya jalanna jeung pasti ditulunganna ketika niatna karena Allah eta anu hese naonna karena Allah urang mah karena aya faktor lain-lain wae nana nah ngaji abdi masuk di WA sok dicarekan jadi we ngaji berarti teu karena Allah tapi karena dicarekan contoh ieu mah contona ki nah ngaji bisi pajankeun kedua berarti can karena Allah tah nu hese mah etana urang teh jadi pada akhirna kumaha urang teh kesimpulanna urang teh kabeh ge keur pada dia aja. Duh urang ti keur muda keneh ye pemuda-pemudi ti keur ngora keneh biasa ngaji duh indah engke jeung pamajikan ngaji bawa pamajikan engke jeung anak bawa anak babarengan pan lamun liburan ge mun aya nu tinggalin teh sedih tapi kunaon kana ngaji mah teh sedih. Sok mun liburan, minum bapa we hungkul aya budak nu teu ka bawah sedih teu? Sedih. Tapi mun teh mah aya teu ka bawah ngaji mah teu asa sedih. Urang teh kunaon merasa sedih. Sedihna kunaon Gusti teu dikeresakeun ka abdi mah babarengan jeung keluarga. Atawa di keluarga abdi mah umpamana ngan bapa hungkul, ngan mama hungkul jeung abdi dan lain sebagainya atawa komo bahkan abdi hungkul. Sedih kuduna teh. Sabab naon? Teu dikeresakeun ku Gusti Allah. Jadi sedihna teh eta. Maka urang kudu syukur ka Allah sing karasa ieu semata-mata nikmat ya Allah. Urang dikeresakeun oge urang diparentahkeun oge dikeresakeun. Diparentahkeun salat tuluy dikeresakeun salat. Diparentahkeun ngaji tuluy dikeresakeun ngaji mencari ilmu dan lain sebagainya. Anu mana manfaatna bakal karasa ku urang masing-masing dina kahirupan sapopoe. Tanu hese nama ngaaplikasikeun ngomongkeun mah babari nanaon. Jadi kurang dina nilai aktivitas apapun kudu sing jadi nilai ngaji. Oding bisnis, karugian, katipu dan lain sebagainya sing jadi nilai ngaji. Mana nilai ngajina? Itu dibukakeun ku Allah syukur, dibukakeun ku Allah sabar. Daan riweuh nama ding sebetulna lain teu boga duit. Nu jadi ripuh mah kahayang loba duit eueuh. Ketika teu boga duit, tuluy teu boga kahayang, riweuh moal. Ripuh moal. Tapi nu ngaripuhkeun mah duit teu gableg kahayang loba. Jadi we kasiksa ku kahayang kan. Tapi aya jelema teh nu duit loba, teu loba kahayang, jongjong. Tah anu ripuh mah jadi sebetulna mah nyiksa ka urang teh naon kahayang sora anu mana kahayang etana berhubungan jeung nafsu. Pan nafsu eta. Nafsu anu ngan saukur nitah ka urang bahwa pakaian kudu mahal hade dan lain sebagainya. Padahal lamun rek urang nuntutna kamanfaatan masih murah oge asal nutupan aurat pan jadi. Kartos teu?
Jadi sebetulnya kumaha lamun sakirana aya pakaian murah bari jeung nutupan aurat geus we eta. Lamun sekedar rek nyangan manfaat. Tapi pan nu jadi ripuh mah lamun rek nuturkeun gaya hidup dan lain sebagainya pan eta nu nyiksa. Leuh mun aya duitna. Ari kitu mah batur da mampu duitna aya bari jeung moal pipaseaeun. Meuli nu jutaan oge baju teu jadi masalah. Nu jadi masalah mah mana penghasilan urang 7 jutaan maksakeun meuli baju nu sakitu pan eta. Nu jadi ngariweuhkeun. Mata kumaha atuh urang minta ka Allah teh, ya Allah ulah dihayangkeun kana hate abdi anu mana Gusti teu ngadamel kangge abdi. Kan itu maksudna. Mugi Gusti ulah ngahoyongkeun ka abdi kana perkara anu moal bakal jadi bagian abdi. Gusti abdi teh ulah dihoyongkeun ka si anu upami si anu teu bakal dimiliki ku abdi. Jadi supaya teu kecewa. Da urang mah terlalu memaksakan kehendak. Jadi tidak sadar diri, mungkin kecewa, depresi dan lain sebagainya. Sebab terlalu memaksakan diri. Jadi kumaha kesimpulan anak dina ieu katerangan bahwa nu kahiji lamun urang nyangka matak bahasana tawahama. Waham teh sangka salah, Pak. Sangka salah teh kumaha? Contoh, duh urang sieun rek ngaliwat ka imah anu sabab aya jurigan padahal urang can ningali. Nepi ka teu wani pan ngaliwat ka hareupeun imah eta. Da sabab dina sangkaan geus dibayangkeun aya naon? Padahal can puguh aya jeung henteu. Kantos teu. Dina sangkaan urang kudu daek gawe supaya beunghar. Geuning teu sakur nu gawe baleungan. Da sabab waham sangka salah. Kumaha atuh? Laksanakeun ikhtiar anu maksimal tong poho tekad mah kembalikeun di ka Gusti Allah. Ulah boga anggapan aya nu bisa nolongan salian ti Gusti Allah. Sabab kabeh ge semata-mata pertolongan ti Gusti Allah. Nu kadua namana poinna urang ulah nyangka aya musuh salian ti diri urang sorangan. Jadi musuh mah lain di luar, lain di mana-mana, tapi aya di diri urang sorangan. Eta anu kudu diperangan, eta anu kudu dilawan, eta anu kudu ditaklukkeun ku urang. Nyaeta nafsu urang sorangan. Nafsu nu mana? Baik nafsu ammarah, baik nafsu lawamah. Nafsu ammarah mana? Eta mah jadi emosian we naon teh. Hal anu kecil bisa jadi emosi. Anu teu kudu jadi masalah bakal jadi masalah. Ketika dirina aya nafsu ammarah. Aya nu lawamah kumaha? Kuyak koyok we eta mah. Loba moyok. Contoh, urang meuli bonteng. Contoh, aya tukang sayur, jaba bontengna dipoyok, jaba tukang sayurna dicarekan, mana bonteng petot kieu. Na teu gablek deudeulan, parangnya anu kieu. Moyok we eta mah. Jadi saeutik-saeutik teh babari moyok ka batur teh. Matak jelema nu loba moyok eta nu loba poyokeunana. Nya beda moyokna lamun tipe karahat teh ari papoyok-poyok eta mah ngetes mental. Aya. Lain moyok bapak kayak headset teh. Kan doraka moyok bapak mah. Moyok kumaha dalam arti ya dina hal-hal ya wajar-wajar saja mah gitu ki. Eta mah ngetes men. Jeung mana hikmahna nana dina papoyok-poyoknya dina hal-hal lumrah lah gitu. Para pemuda gitu. Supaya urang ulah nganggap diri urang leuwih. Maka ketika dipoyok teh ciri bahwa urang nganggap diri leuwih, nganggap diri boga kasta, nganggap diri boga kelebihan. Maka ketika dipoyok teh nyeri. Nyeridet kana. Hei, urang kabeh pan kieu. Naon sih? Nyeridet kana teh. Parahnya. Nah, jadi kumaha? Mata cek Gustur. Ketika pamoyok ujung pamuji can akur karasana, maka urang masih hamba amatiran. Aya nu moyok tiis, aya nu muji biasa. Aya nu muji wah. Aya nu moyok muyung, mungkar. Muyung juga. Aya. Dalam arti kumaha? Pamuji jeung pamoyok ulah diasupkeun kana kembalikeun deui ka Gusti. Hei. Yo, urang moal bisa leupas tina hal moyok-mengoyok. Ngan paling tidak lamun urang rek milih mending keneh milih dipoyok. Urang dina kehidupan moal bisa terhindar sih. Gusti abdi mah alim moyok, alim papoyok-poyok moal bisa. Bakal terjun karena dua hal eta. Ngan lamun milih mending milih dipoyok.
Kamu emang koyokeun mari. Bener. Pan aya jeung mati begitu, udah koyok kelakuanana. Hah? Depan nu pika sebeleun gitu tah. Terus kumaha? Urang tidak bisa terhindar dina hal membenci, saling membenci. Kan paling tidak lebih lamun milih, mending milih urang anu dibenci daripada urang anu membenci. Duh, nu ngaran geus benci mah ripuh, poek nu ngaran geus benci. Benci mah panon geus mung ningali cepil geus mung ngadengi raga geus mung panggih eta sabab benci. Jadi kumaha? Maka lebih memilih urang lebih baik dibenci daripada membenci. Karti dan sebab urang mau bisa terhindar pan dina soal etanya. Nah, maka itu diantarana urang terus memohon pertolongan ka Gusti Allah. Evaluasi terus diri urang, belajar seutik-seutik. Gitu. Jadi eta tah kesimpulanana dina makalah nu ka-14 ieu urang ulah nyangka naon cenah? Ulah nyangka aya penolong salianti Gusti Allah. Jeung ulah nyangka aya musuh salianti nafsu urang sorangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin wal amru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli Wa sallim daiman ala Salli wa sallim daiman ala amada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad Sinarang salam mugi tetep salamina Rahmat sinarang salam mugi tetep salamina Ka Nabi Muhammad sareng kulawan Nabi Muhammad sareng kulawagina Sholli wa sallim daiman ala amada Sholli wa sallim daiman ala amada wa sallim lamina afadi wal balwa wa sallim lamina afadi wal balwa mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng coba tina pancabaya sinareng coba mugi Kanjeng Rasulullah kesanyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya
Allah, amin Allah, amin ya Rabbal alamin, amin Allah, amin Allah, amin ya Rabbal alamin. Aku qouli hada astagfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.